Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha? Hidup teu siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Sateu acan urang diajar bahasa Sunda, hayu urang ngadua heula supados pangajaran dinten ayeuna dipasihan kalancaran ku Gusti Allah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Dinten ayeuna urang diajar sisindiran. Sisindiran kaasup karya sastra Sunda. Sisindiran saupami dina basa Indonesia mah eta teh pantun. Dina sisindiran aya unsur-unsur nu ngawangun sisindiran eta. Anu kahiji, sisindiran teh diwangun ku 4 baris. Baris kahiji jeung kadua disebutna cangkang, baris katilu jeung kaopat disebutna eusi. Unsur anu kadua nyaeta tiap baris ngabogaan 8 engang. Nu kumaha engang teh? Engang teh pami dina bahasa Indonesia mah suku kata. Ayeuna si Cepot bade nyontohan ka hideep nu kumaha sisindiran teh sareng kumaha maca sisindiran teh. Cai hujan dina kaca, nyak celakan oge di pager. Urang kudu getol maca, sangkan urang jadi pinter. Cai hujan keur ketemu, ditampungna tanah sumur. Budak pinter loba ilmu, dipikaresep ku batur. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna parantos rengse. Urang ngadua heula saatos diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu amit mundur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.